bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. I've never known someone like you, tangled in love, stuck by you, found a clue, don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing mugia urang sadaya salawasna aya dina kaayaan rahayu sareng dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu marantos maparin segala nikmat timimiti nikmat iman, nikmat Islam nepi ka nikmat kasehatan. Salajengna mugia salawat sareng salam tetep kaangkat ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, para sahabatna, sarta ka urang sadaya salaku umatna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kanu dipika hormat Bapak Ibu guru karerencangan sadaya anu dipika cinta sareng dipika hormat. Dina waktos anu mulia ieu sim abdi hoyong nyanggakeun sakedik biantara pondok ngeunaan pentingna ngajaga kabersihan lingkungan. Saderek sadaya, lingkungan nu bersih mangrupikeun bagian tina iman. Eta oge nuduhkeun sifat urang anu mika cinta kabersihan sareng tanggung jawab. Kabersihan lingkungan lain ngan ngukur tugas petugas, tapi kawajiban urang sadaya. Ku kituna hayu urang ngamimitian tina hal-hal leutik, micen runtah di tempatna, ngajaga kabersihan sakola, silih elingkeun pikeun tetap ngajaga kabersihan upama tempat cicing urang bersih. Insya Allah hati oge bakal herang sareng tentram. Kabersihan teh ibadah jeung jalan pikeun ngaronjatkeun kasehatan sarta kaharmonisan hirup. Hayu urang mimitian tina diri pribadi kalayan niat ikhlas jeung laku lampah nu konsisten. Hapunten bilih dina nyanggah ieu biantara aya kecap atanapi lampah nu teu merena. Sim abdi nyuhunkeun dihampura anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy, happy, happy.